biasa we para dari coet kita lain ada urus mereka lau balik deh gawikeun kolot teh saya mah ampun main dangdutan asup itu yeuh aya roe juga na ieu oh iya tuh imut kumaha mang perkawis balong ya orang turun ya perjalanan kemana kita sekarang? Biasa we para dari coet kita malah Ada cawet ya masuk ke daerah Situ Gunung. Secara kominfo hujan karek hujan ya gimana nu ka arah ieu nya nanti Situ Gunung lain ya nu ka jembatan naon teh oh Sirkuit wah no leutik jalannya segede buuk lain leutik ieu nanti naonnya jembatan gantung gantung jembatan Garuda itu eta viral eta ya memang berarti terpanjang kedua kayak gimana mana Ciwidey Ciwidey lin Ciwidey oh meureun Lembang mah Rengganis lin oh eta pangalengan Ciwidey asal mah ieu Situ Gunung jembatan nu panjang kaki gitu. tiis teh pri didinya pri Ieu mah normal. normal tapi lauk mah loba heuh di tiis teh bae da urus mereka lau balik deh Moyot dia pada sebenarnya. hah Moyot dia. oyor teh naon di ionya di non di gogonya goblay oh itu kamu seuta aya aja jerna ya Aya. aduh anjir cocok Itu dia lubang ya, aya Pak. ayo gitu lubang teh iya sidatnya Sidat. tahu sidat euy urang mah da eueuh anjir kamari ngala ieu ala nila di Cipatik kayak pas datang meuli di pasar Ceng. tong meuli sia laukun heureuy aya balong ceng teh nah ieu teh da belang kene bisaan sia teh ngalanna nu harideung ceng teh nilatnya bae dina balong bareureum Bareureum. ieu aya aing sabus kana wadah ieu wadah goreng gololo deui harideung kela ieu baru 35.000 sakilo gawikeun kolot teh sia mah ampun jadi tripod enoy ieu teh make ieu geuleuh ngan dina dudukanna jangkung Itu kan nanti Pak, sama dia Pak. anu mah aya anyar di channelna Kayak jadi. khusus yang para coetan kalau ini makan jang saya Ngetes, jeung budak ngetes. kumpul anu mah aya coet mahal anu mah tanya guys saksikan video-video bakal tayang di channel YouTube coet mahal coet_mahal skor mahal tapi channel launching videona hiji nu kamari acan oke mau urang nyamalna euy sebeak encan urung keneh oke mah nyamalna ka gunung Si gunung. di gunung oh ieu mah nu tembus ka Yasti lain ya cisaat eta tulisanna lain aya jalan tembus ka Yasti pan nya saksikan di channel ya coet mahal episode ngaranna mancing di Situ Gunung situ gunung Situ Gunung gunungnya Situ. situ Itu 48 kilo. timah Dia apa tempat camping nih gitu. Terus jadi gitu tinggal nempatan. tinggal sare gitu ai tunuh mah mun teu tunuh mah tong sare jauh-jauh ngadon sare mah teh lepar itu bisa nyelip euy jalan teh mah Udah sayap aja anak Pak. bergelombang bener Bang kemah sosialna tukang beca bawa aya ieu urang cenah cenah dahar teu manina nya udah tukang beca paling saurang euy gitu gede biar milih yang depan kurang mah lapar ya tah sekolah di dinya mah Iya Pak. Kemana? Nah, eta ya Amerika. hari eta bieu naon sama teknika. oh eta teh bener Ih, sebagai alumni didinya iya sama Ya alumni nya guru karyawan. padahal nya hiji mah bae ngorangeun nah di beuleum mah tuh aduh rangu keneh mah tuh anu karang itu mah rata-rata diabur
Ya, Teu kudu ka Jampangnya, cek si nu di Jampang aya maya macana. aya tukang bakso ieu bari teh terang beuleuh mah, mun teh. Nu kasor teh. Lain tadi jeung eta. Yo. Oh, bakso Arab. Arab Ya, beuleuh. oke. Baik keneh. Oke. Anjing. Awet. Nya Arab banyak. Kiri, Pak. Si gunung. Tah, ada situ gunung ka dieu tah. Oh, iya situ gunung teh. Pasar ikan ka dieu aya. Tadi di ditu. Kelewat. Oh, Cibaranya orang baru mulai lele di itu gini. Anjing jauh-jauh. Lele. Jauh atuh di mah ka dieu. Beli bini lele, bini bawal. Benih sidat. Adi plakeun di nu bak eta teh. Naon tuh lele mah dikulah ini. Meuli deui itu ayeuna jang balong anyar teh di ditu. Jauh. Ini meuli martabak kayak. Baru meuli bini lele. Jangan kieu mending meuli martabak atuh. Cangkeun. Sabaraha menit deket. Dari ka mana ya? Kan tadi Pak parkir. Oh iya nya. Asup gitu yuk Ya, super. Itu ge Hino anu Hino. Aduh sih. Melotot betul. Tanya orang dia gitu, Pri. Apaleun. Parkir dia. Iya. Kita sampai guys. Gas, kita udah nyampe gas di kediamannya Mang Prianda. Kalau ada ngomong-ngomong jujur aja. Iya lupa Ada tukang usup. Oh. Orang turun lah itu coet dina bagasi. Dina bagasi mutu jeung coeta dipisahkeun. Bisi ngabledug dijikeun. Pak. Dina bagasi. Nah bagasi bukakeun bagasi nu leutik bukakeun dipisahkeun coet yang mutuna. Soalnya leutik. Hah? Yuk orang turun lah. Kita ngangkut dulu coet 30 juta. Apa kereta Pak? Aya dina bagasi di belakang Ram. Oh. Yang nah. Aya kan? Aya. Yuk. Mutu awal dijual harganya jadi 20 ribuan. Eta mutuna ge tapak kabentara teh tinggal ya we. Kan nyeun ge da batu meteor. Dasar. Wah ditinggalkeun euy. Gas. Dah nyampe. Jauh kan, Pri? Oh tuh daerah ya, daerah kula-kula ya, daerah balong-balong. Hujan. Jadi rencananya saya mau main ke rumahnya Prianda. Main dangdutan. Mau mancing di rumahnya Prianda. Ada balong katanya. Oh tuh bener kolam bungkul tuh. Bawa balong di rumah Pria. Aya roai juga na ya. Alap roai. Wah, ini si Priandanya nih. Daerah mana itu, Pri? Gunung Jaya. Hah? Gunung Jaya. Gunung Jaya. Oh ini. Oh iya. Wah tuh mah tuh perlu diusupan ini mah turunan ke orang. Hah? Ya. Gas. Paket. BPJS. Anak tadi panggilan berdua. Sedang bola oke. Oh udah sekolah.
2 kali Cipatiknya. 2 kali yang Cipatik. Kumaha Mang perkawis balong? Ya orang turun ya. Tinggal turun. Ya. Iya. Orang salin heula tuh. Jauh-jauh itu Cileunyi. Itu Baleendah tah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.